Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahi Robbi Khayalan hidayah sareng inayahna. Urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalawan dina kaayaan sehat walafiat. Rerencangan anu ku simkuring dibika hormat. Dina ieu waktos simkuring bade nerangkeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Kumargi kitu urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayuna. Dikawitan ti ayeuna dina salah sahiji hadis diterangkeun anadofatu minal iman nu hartosna. Kabersihan teh sebagian tina iman. Tina hadis eta urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuanna. Nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman di jero hate urang. Upami urang sadayana iman ka Allah, berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor, boh hadas alit atawa hadas ageng nu nyababkeun urang teu suci. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sekitar urang. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Urang kudu mika cinta kabersihan sangkan hate urang milu bersih. Kabersihan teh aya mangrupi-rupi macemna. Nyaeta bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Allahumma amin. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasayan urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Rerencangan sadaya anu dipika hormat cekap sakitu simkuring nyanggakeun pihatur pamungkas pisanggem bila aya basa anu kirang entep saeureuna atanapi kecap anu kirang marenah larapna mugi kersa ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.